palingan jadi hargaan ku batur da geus teu bisa ngahargaan diri sorangan. Mandang ka diri batur teh cing sarua mandang ka diri sorangan. Ada bener. Tah eta teh merkosa karya sorangan teh kitu teh. Bener. Ulah wakan nyalakeun batur. Barah batur gini kan. Ihdina siratal mustaqim. Naon teh Kang? Eta teh unggal salat diomongkeun dina Fatihah. Kumaha? Hartina teh muga Gusti nuduhkeun kana jalan anu lempeng nu matak di mana siling cilaka teh ulah nyalakeun ka pangeran. Da pangeran mah mere beja teh lalempeng anu mengko teh sia. Paingan ka cilaka atuh mah. Ai ku pangeran geus disadiakeun jalan nu lempeng sia mah rengkol wae nya puguh ti kebrus. Ditulisan dina tongong truk utamakan selamat dina tongong truk nyelap teh mah. Ai supirna balangah mah anggar teh kusruk. Anggar cilaka. Eta utamakan selamat memilu nongeng deui. Da ai Allah mah maha dina sagalana maha adil. Kabeh oge dirizkian nu iman nu teu iman oge. Contohna urang boga balong wur weh eta para lauk teh dikabalongkeun tak anu dibalong teh urang teh maksud teh pan marab lauk emas mujair milungakan impun milungakan kaburui-burui kakeyeup-keyeup milungakan orai kadut oge milungakan malah nu diparaban ku urang teh tak orai kadut teh ngahakan deui tak anu diparaban ku urang. Bener. Kabeh milungakan. Tapi di mana dibedahkeun engke. Kumaha? Dipisahkeun pan kun bogana tah ieu mah meureun lauk emas. Simpen ge di ditu tuh. Dinu herang caina. Ieu lauk emas alihkeun ka dieu. Tah ieu mah mujair. Tah ieu mah orai kadut di podaran teh mah. Atawa ieu mah keuyeub. Tah ieu mah keuyeub. Tah di kitu sia. Sok. Akhir tina panggawean teh. Bener kan? Nya. Ai rezeki mah ngilu dahar teh. Milu di dunya mah dahar kabeh oge. Boro-boro kitu sasatuan. Nu mata kumaha atuh sangkan ulah urang ulah dijejek engke di akhir. Ulah dipek-prek engke di akhir. Ti ayeuna kocorkeun deui tah rejeki teh lamun urang meunang rejeki sok jakatan 2,5% saat sana dibikeun ka anak jeung pamajikan ku urang ku pamimpinna ku lalaki nyaeta bagikeun heula jakatan bersihan heula kakara bikeun ka anak jeung pamajikan hartina eta anak jeung pamajikan teh teu diracun disalametkeun itulah lalaki nu bijaksana ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i ari paming ai lalaki teh pamimpin ti eta awewe tuh nu matak panggede-gedena ibadah teh maraban anak jeung pamajikan ku rezeki anu halal bener kan saeusna ka pamajikan kocorkeun eta rezeki teh ka dulur anu teu mampu kadulur ka tetangga saeusna kadulur tuluy tatangga saeus tatangga tuluy kanulian disebutna sedekah jariah ka masjid mah nya anu bara maen mah mana moal rugi geus salamet teh nu aya sabab urang barang bere teh teu beda ti urang maledogkeun bal kana temok bledug bledag deui ka urang. Jadi syakur pagawean urang boh hade boh gorengna bakal balik deui ka urang. Contohna makan urang keur cicing di sisi jalan. Cing. Aya jelema nu ngaliwat. Ceuk urang teh kemana goblok? Kumaha teh mana teh? Lain di teh mah tak goblok anu dikaluarkeun ku urang teh balik deui ka urang. Eta nu ngaliwat teh malik ka urang nyamperkeun jekuk we kana beungeut urang. Tah goblok nu tadi teh balik deui tah kana suka ngiru. Teu jaga-jaga teuing. Si orang kumaha ama perbuatan. Ceuk pangeran oge sanajan sagede siki sasawit bakal karasa deui, bakal kasamper deui. Hah? Bener.
nu mata kumaha teu carana qad aflaha man zakaha bagja pisan keur manusia anu geus bisa ngabersihkeun hatena ulah aya eta kan ditemal deui ku hadis khairunas anfa'u minanas panghade-hadena jelema anu mawa manfaat deui ka jelema tuh eta pang nuliskeun teh Kang Wani pek pikir perlu dicatat ayeuna sila lain gamelan dalang silaing mah kari ini tungku bari ini di mobilan teu mikiran modal sia mah kari ini ti mah teh bere dahar kudu hajat ayeuna aing ngiga ngahibur di dieu ku sia dipegatkeun eta teh sarua jeung megatkeun ti koro ngomong gitu si orang geus teu ngawiwirang batur sia teh si orang geus teu bisa dibanyolan menggorengkan ke sesama hirup ulah kitu pinggan mah moal jangan menjatuhkan nama baik saya moal sekali-kali deui ya nama ari sugan teh moal ngambek tadi namanya teu ngambek aing mah ngabejaan di dunya mah saling wasiatan mapatahan sabab ciri na manusia cek Allah pangandikan Allah ciri na manusia teh anu kersa di papatahan jeung kersa mapatahan tah eta ciri na manusia tah lamun teu kitu rametuk bayangkeun ku sia derajat manusia disajajarkeun jeung rametuk ku Allah bongan saha bongan urang kene bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan hirup bararohong pasini teu dijadikeun nya